Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkan nami abdi Fagni di kelas 10 MIPA 3 di dia abdi pada ngadongeng Nyi Rengganis jeung Taman Banjarsari. Hiji poe Putri Rengganis ngapung jeung metik kembang di Taman Banjarsari nu Raden Iman Suwangsa. Raden Iman Suwangsa nu merupakan calon ahli waris tahta Patih namina Baginda Hamzah Cengkel jeung Bendu. Raden Iman Suwangsa oge ngarapalkeun mantra di kebun kembangna sangkan kembang-kembangna teu gampang dipimili ku batur komo ku prajurit jeung bujangna. Sapertos di titenan Raden Iman Suwangsa miwareng patihna Raden Narpatmanca supados newak anu maling kembang. Putri Rengganis katewak kulantaran keterangan ku sobatna si Belang. Putri jerik jeung cimatana robah jadi saahluhur. Cimata mimiti ngabentuk genangan di sakujur awak putri. Raden Iman Suwangsa sareng Raden Narpatmanca reuas ningali eta kajadian teras nyoba nyalametkeun diri. Kadung katingali tina beungeut Raden Iman Suwangsa, tapi Putri Rengganis ngampura kesalahan sobatna.